tepang sono jarum coklat sareng masyarakat penggemarna disarengan kuis anu di sesepuhanku pelawak Rudi Jamil. Oh laras. Dia ucuk. Oh bolo angin. Ieu teh upami telepat dina sasih ieu Mohon. urang teh ka 4 kalina nya. Oh laras. Karawang, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, sareng wengi ieu Ciawi, atuh enjing di Leuwi Liang. Oh laras. Teu kirang sareng teu langkung kajemaran manah Bapak Direktur, Bapak Pimpinan PT Jarum Coklat. Oh mohon. Uninga kana kaseneng budaya bangsa Oh laras. anu janten cukang lantaran tiasa nepangkeun sareng para penggemar, para pecinta seni sunah wayang golek. Oh laras eta kula. Bari dina dinten ieu ate nepi enjing nya su Mohon. ieu teh aya patula patali tasyakur bin nikmah ka 52 tahunan hari angkatan bersenjata. Oh laras. Moga-moga dirgahayu angkatan bersenjata darat, laut, udara, kepolisiannya. Oh laras. Sajabitik itu ulang tahun radio di Ucu. Oh laras. Sakantenan ulang tahun radio bari dina wengi ieu teh disiarkeun ku RRI Bogor sareng kerjasama sareng Radio Elpas. Oh laras. Ka kaum dangu ka mana bae dugina ieu pesawat Oh mohon. kalere kidul kulon wetan wilujeng patepang sareng Giri Harja 2 Mohon. sasatna teh bongkotna ti Giri Harja anu ngadidik barudak. Oh laras. Giri Harja 3 Ki Asep Sunandar Sunarya Oh laras. eta teh anak ene murid ene adik ene ongko. Mohon. Giri Harja 4 Giri Harja 5 Giri Harja 6 sareng incu Giri Harja nya ene nu ngagerohna nya ene nu ngadidikna nu kakalere ka kidul ka kulon ka wetan. Bilih aya nu tetelepek naroskeun Dah mate lah. aya kidalang ti Giri Harja 2 teh naonana anu tabilih kitu Laras. asa sakedik asa payus kune diterangkeun nya. Oh katana sekedahna kula. Ya, Jelas. Ari ene pangkolotna di Giri Harja ngawitan jerat ngawayang teh tahun 58. Mohon. Tahun 58 sakola kelas 4 kelas 5 teh nek geus ngawayang beurang. Oh laras. Ngawayangan beurang pun Bapak almarhum Abah Sunarya Mohon. di Bandung Selatan pun Bapak asli. Tah ayeuna tahun 87 grafik hitung ku ilahi geus sabaraha tahun 58 enak geus 87. Tapi ka ene teh cul sakola, Mohon. cul sakola. Nya neraskeun lalampahan dugi ka ayeuna. Untung ene teh masih kena aya tanaga. Ngasuh barudak, ngokolotan barudak. Mohon. Padahal ene teh lamun diukur lilana dina makalan hampir 40 tahun nya. Mohon. Geus setuk huis. Geus riam incu. Dah. Nu matakna teh geus rada hoream ngawayang teh cu. Jabati capek teh. Oh laras. Hah? Oh hoream na teh dinu eueuh duitan. Hoream so teh dinu hirasan gitu teh. Heeh, kitu mah membere di jarum badak bajaranana nya. Maksakeun maneh. Kantos anu rada sering ka dieu teh pun Adi Asep Sunanar. Ta eta teh ti ene ka Asep Sunanar teh kahalangan genep. Doh. Jadi seueur kahalanganana. Asep Sunanar mah kalahiran tahun 55. Nek mah tahun 47. Doh. Jadi tebih lalakon teh. Ari putra pun Bapak Abah Dalang Sunarya almarhum jumlah jamleh 17. Allah. Geuningan eta. Aya 13 eta teh ti sabibit. Mohon. Pameget genep, istri 7. Jadi Giri Harja teh tos dugi ka genep ayeuna teh. Doh. Tak kitu bager. Jadi dalang eta.
Mang Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma Makuta Pinolaka Siti Narete Siusososa Mungkiar Kajapuna Pangus lampahit Mentening Ajaran Pratu Negara Wirata Ingkang dados nalendra Dudu dudu Angin suwiji prajaking binekas dhuwur ilmu jemar kana sugih pangarti Jeduluk Mahaprabu Maswapati Sutiragen pamajikan silaing dek kapenta kukula gen kadar engke urusan nyerahkeun dibayar kukula biaya nyerahkeun biaya pangimahan ieu digantian kukula duit 5 juta ya nuhun lamun dibikeun teu dibikeun wayahna teu bisa wayahna ilikan ieu para Kurawa anu syaki rek-rekna ulah samat kaniaya ilahi ulah rek mempertahankan syakuat tenaga bahaya keur diri ilahi aduh ayana nu amweng paduka kasepuhan sawang sulat dinyisi abdi paralun malum kasuhun hampura nu ditenda mun ningali anu dipami sanes pada cuken merekadawang nyisi abdi teh nanging asapiraku pangagung di negara astina anu sakitu luhurna palai mililehengkeun pun bojo jalmi lain jalmi teu aya kaboga jalmi hina nu asa teu parayus asa teu wajar kaula kirang kumaha wanoja didayeuh anu sakitu geulisna anu sakitu palinterna para putri didikan asa piraku kaula nun bade maksakeun malaikat
Lah bapakku Kampurayu capek dusnya nyangka mapai-mapai tamatan situ Madira Bahasa Tegal Ramat Tapanasan yang ngaliwatan kampung kamu medal desa medal kamu ya capek nyorangan kantenanmu araneun eta muda pisarua jeung batur awak rumah beda jeung batur nya rumah beda jeung batur ai batur mah lemut ai alama gede anu mawi huapna gede Yang lamun jama geus dewasa alama hayang boga pamajikan teh hayang kanu gede dulu. Di situ saimang karunya. Taros nya sabaraha taun kitu hayuswana. Nah, ulah ya kang tekar kena pulang. Ulah anu kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwa samiul alim wa huwa ma'as sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah wa syukrulillah daya sanes angin kurahmat kalih pitulungna di hadirah Allah subhanahu wa ta'ala dikersakeun wengi ieu sasarengan tiasa patepang wajah dina haflah mubarakah samaksad sinareng satujuan sadayana sasarengan nyangking pancen anu sifatna wajib nyaeta dina raraga nuntut ilmu milari pangarti. Mudah-mudahan wengi ieu riungan urang sadayana leres-leres janten wasilah lungsurna ilmu anu bermanfaat.